Cek batur mah moal aya nu beunghar tina ternak mah. Tapi sabenerna ari beunghar nu maranehna maksud teh naon sih? Lamun nu diteanganna teh duitna gancang nya si emang meureun nya ari tina ternak mah lain jalana, tapi lamun urang neanganna katenangan terus rezeki nu halal jeung waktu nu pinuh ku rasa syukur nya ti dieu lah tina ternak gitu. Urang nu sebagai peternak urang kudu hudang isuk-isuk sameme panon poe bijil gitu nya. Isuk-isuk geus indit ke kandang, terus geus bersihan kandang, encan ke beurangna ngarit keur sapi deh. Tapi eta teh teu sakadar urang keur ngurus ternak hungkul, tapi eta teh ngajaga keur hirup urang oge sih sebenarnya mah. Nya sakapeung masuk capek gitulah, sakapeung masuk kepanasan mun keur ngarit. Tapi hate mah tetep we wareg kunaleg kasabar, soalna urang nyaho rezeki teh moal salah alamat gitu pasti da loba nu teu nyangka hasil tina susu sapi teh bisa nepikeun ka urang sakola, bisa kabeli HP, bisa kabeli motor, bisa kabeli nanaon, kolot urang bisa nyieun imah gitu nya. Meskipun nya imah butut-butut oge gitu, nu penting mah imah we gitu, nu penting mah bisa ngiuhan, bisa dipake sare. Urang nu sebagai anak peternak gitu nya, urang ngarasakeun kumaha gitu. Nya urang ngarasakeun hasil tina ternak teh gitu. Jadi sebenarnya mah beunghar teh teu kudu tina lobana duit gitu nya euy, tapi tina rasa cukup urang, terus tina kahirupan anu pinuh ku harti gitu urang teh. Nah urang ti karang sapieu urang diajar anu ngaranna sabar, diajar nu ngahargaan kana waktu, jeung diajar kumaha carana nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci gitu. Jadi kieu nya mun aya nu ngomong moal aya nu beunghar tina ternak mah keun wae lah. Urang mah ngan kur bisa seuri we gitu nya. Soalna urang geus nempo kumaha anu ternak ngajadikeun jalma beunghar, lain beunghar harta tapi beunghar hate.